Ya orang tadi ya. Oh ya. Nanggung amat ya rol, mabok rol. Oh. Kurangan maja tuh anu lewat pokoknya sama orang. Sepalak be orang lah 20.000. Uji makan nanggung ya pun nama. Lain lewat ku ini palak ku aing. Palak be maja lah. Mana? Woi, kade woi. Woi. Ada. Woi, aya naon ieu, Mang? Kade. Naon ieu, Mang? Naonan, Mang? Gila aya naon ieu? Aing udah dutan. Ada tak mana-mana duit. Ada tidak? Urang teu moal naon boga duit. Coba. Maja iba yo jeung rokok. Sialan. Jeung rokok. Mabur yang kali itu tuh. Lumayan menang rokok jeung HP yo. Lumayan lah urang. Geus lah di dibe. Nanggung ngeplay. Langsung Nanggung. Anjing sialan. Beres urusan kieu mah. Jakeun itu kan kakak aing ya. Si itu tak kakak. naon sih? Kak. Aya naonnya? Atuh tadi aing pannya balik. Aya budak dua mabok jeung ngomongna mabok nanggung sialan. Atuh barang-barang aing dicokot. Goblok pan. Usaha jelema na nu mana teh aing teh nyaho ieu. Da aing mah teu nyaho, jab beungeut mah garengseng eta. Ku aing neuteuk aing sebenarnya mangan ku ieu bae aing teu kalawanan ku sarongan mah. Meuje hayu urang sampeurkeun ka ditu lah. Aing karunya amat boga dulur. Main palak-palak bae. Blaon amat eta jelema. Di mana sih jelemana? Hati dinya tah di parapatan tah. Geus hayu urang sampeurkeun. Mantep ya. Tah ieu aja mah ieu. Eta. Duh, eta mah jelema. Kunaon? Ketahuan. Tidak aku teuing. Oh, eta mah lain lawanan anjing eta mah. Yang geus kieu bae ku atunggul bae ti budak. Bunga. Woi, nek naon dia ka dieu? Henteu teu nanaon tah, ieu bae tadi tah yang lewat dieu. Dicokot ku aing. Henteu, urang mah ka dieu ngan lahang lewat doang, atuh geus eta mah meureunan lah gitu bae meureunan geus hari hayang mah hayang bae lah. Kumaha apa aing atuh balik sia mah. Tunggu si kajeun lah daripada ieu aing teu wani ngalawan eta mah aing ampun eta mah aing nyaho eta mah sok malingan kotok bebek gedinya aduh Sia mah awak gede kawani eueuh. Ieu tah aing. HP aing geus mah. lah kajeun ke bae urang meuli DB nya lain milik meureun ah. Jing. Kulutan bae ketuan kakak aingnya. Awak doang gede kan kitu tuh amat. Oh, dia geus kieu mah.